Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi sareng rerencangan abdi bade ngapragakeun sareng ngapresentasikeun tradisi ekahan. Satu acara tepangkeun wasta abdi salu awal kemesyah. Wasta abdi ti Arianta. Wasta abdi Ayu Sasadia. Wasta abdi Randy Satria. Wasta abdi Haikal Akbar. Wasta abdi Zulfikri Abdullah. Tradisi ekahan mangrupikeun tradisi akikah anu diayakeun ku masyarakat Sunda. Intina budaya ieu teh tradisi muslim, tapi dibungkus hikmah lokal. Sarupa jeung tradisi akikah di daerah anu sanes, tradisi akikahan dasarna nyandak wujud upacara motong rambut orok sareng mencit sato akikah dina bentuk embe atanapi domba. Salah sahiji hadis tradisi ekah atanapi akikah eta upacara nebus jiwa anak salaku pameri ti Gusti Allah. Di antawisna nyaeta tradisi ieu salaku babasan rasa syukur parantos dikarenyakan anak ku Gusti Allah. Tradisi ieu ngandung doa sareng harapan anak upami janten jalma saleh anu tiasa nulungan kadua sepuhna di akhirat. Dina palaksanaanana upacara ieu biasana diayakeun sanggeus yuswa orok tos 7 poe. Atanapi 14 poe sareng saatos 20 hiji poe. Perabot nu kedah disiapkeun nyaeta domba atawa embe orok. Upami orokna awewe mung saekor. Upami orokna lalaki dombana kedah 2. Tapi teu jarang oge domba nu disiapkeun pas ekahan orok lalaki mung hiji domba. Sabab kamampuh nu ngaayakeun ekahanana. Teras domba teh dipencit ku nu ahli atanapi ajengan. Sareng aya babacaan doa salamet sabada diasakan sareng dibagikeun daging dombana. Syarat satu eka, embe atawa domba kudu dina kaayaan cager atawa henteu cacat. Satu anu dipencit geus cukup umur, sakurang-kurangna 2 tahun. Daging eka sapertilu bagian pikeun didahar ku anu eka, sapertilu bagian pikeun disedekahkeun, sarta sapertilu deui pikeun dibagikeun ka nu sejen. Fungsi eka nyaeta minangka piwujudan rasa syukur ka Allah kana karunia-Na mangrupa kalahiran anak. Anu kadua nyaeta ngajarkeun budak pikeun ngarakeutkeun diri ka Allah ti leuletik. Anu katilu nempokeun rasa tanggung jawab kana amanat anu dibikeun Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopat ngarakeutkeun tali silaturahmi antar tetangga. Anu kalima nyaeta nu muwuhkeun sikep kapadulian sosial ka fakir miskin. Hikmah eka nu kahiji ngahirupkeun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina nyontohan Nabiullah Ibrahim alaihissalam nalika Allah Subhanahu wa taala nebus anak Ibrahim anu dipika cintanya eta Ismail alaihissalam. Anu kadua dina akikah ieu ngandung unsur panang tayungan ti setan anu bisa ngarowong budak anu kalahir eta sarta ieu luyu jeung harti hadis ku kituna budak anu geus dibayar ekahna insyaallah leuwih katang tayungan ti gangguan setan anu mindeng ngarowong barudak. Sadaqallahul adzim. Salatullah salam